lentah darat bener ngaleng bari neke nulung bari mentung sok tingali Bang Emo disebut lentah darat kumaha nginjem 1 juta katarima 800 bener can ngapoe kudu mayar can dibungaan ya bener anu leuwih enak ngapoe rebo nangtung bari berjanji aku bersumber tawana sama urang kumaha apa di urang disadiakeun bank anu diawasi ku OJK hartina otoritas jasa keuangan di antarana di urang pan aya bank BJB aya lamun dekinya menakadinya dipermudah bunga leutik nya leres tuh mending ka BJB nginjem mah kredit mah 2 poe ge cair leres Gusti nya Bang BJB bener nya aya meureun aya meureun tuh nya leres nu matak contohan salaku aparatur nagara teh ulah nyontohan teu balik da kaula ge teu hayang boga bawahan digawena gumantung kana urusan gaji nya leres nu matak tingkatkeun etos kerja urang tingkatkeun era tadi ku gaji nya kudu ngesto kana pagawean ulah ngeluh ulah segala rupa ieu mah ulah luh lah da kabeh ge pagawean mangandung resiko tinggal urangna anu kudu mineng bersyukur ya leres nu matak sok tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat komo urang salaku aparatur negara kudu gede rumasa urang digaji ku rakyat urang dijenengkeun ku rakyat urang dipilih ku rakyat nu matak tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat utamakeun nomor hiji keun rakyat ya leres ulang ngarasa aing luhung ku ilmu jembar ku panalar sugih ku pangarti jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasa umatak sok prioritaskeun kepentingan masyarakat kudu mineng nguriling ka tepi swiring anya serang ka padesaan datangan masyarakat teh longokan masyarakat teh tuh tinggali tadi contoh ari mineng mangalongo Bupati Kuningan nepo jalan pan langsung rek diomean alhamdulillah nah teh respon anu cepat tanggap hartina ngayakeun lengka anu proaktif anu konkret sangkan karasa ku masyarakatna da beda-beda kahayang masyarakat tiap daerah beda-beda sedengkeun jadi pamimpin kabeh kudu akomodir ku pamimpin jelas leres jadi cinetna urang teh kudu mineng nguriling ka tepi swiring anya terang ka padesaan datangan rakyat-rakyat teh nya ulah cicing wae di luhur paluruh ka handap datangan model lurah RW RT teh datangan sakali-kali balik sakali-kali kudu mineng mun bisa mah wadahareun ka masyarakat teh model tadi Bupati Kuningan Bapak Dr. Haji Dian bawa sembako ke masyarakat bagikeun kumaha anjeunna langsung hartina bakal deket jeung masyarakat teh tingali bantuan-bantuan sosial teh nah nepi atawa henteu anu hakna nya hartina beh tepat sasaran nya leres da tetep di urang teh ieu oknum mah aya wae coba aya wae oknum mah cirina tangkal peuteui nah Kang Bapak Tani melak peuteui tarajeung hileudna tapi geus jadi eta peuteui ngadak-adak aya hileud di jero peuteui nah kumaha tah cacak dina peuteui komo ieu nagara pikeun memperkecil hileud-hileud wayahna urang selaku pamimpin anu luhur anu ngabogaan rasa tanggung jawab datangan ungapoe datangan masyarakat tingali kontribusi
nyaeta bantuan sosial teh dan lobana bantuan sosial teh kadang-kadang nepi na teh kaeta kene Bener. terus kadang-kadang membuka mobil dua ke kadang-kadang kebagian kene Unggal poe malah. loba motor ke kebagian kene ini nu jompo kadang-kadang teu kebagian Leres pisan. iya dari masyarakatnya Gusti kumaha jadi masyarakat urang kadang-kadang gitu naon ari tempo ngadoa ka pangeran hayang beunghar bener ari tempo datang bantuan kadang-kadang daftar jadi fakir miskin maka jeung kadang-kadang boga keterangan tidak mampu ai motor tilu Ya. Cung. eta mata ge berarti pan ieu teh data hartina data teh kurang akurat lamun hayang akurat data nah langsung tanyakeun ka RW ka RT ka lurah sabab eta anu apa data-data anu konkret data-data anu up to date di masyarakat semak-semak datangan ulah nganakeun data ti pusat wae data mah hampura data ti pusat kadang-kadang teu sinkron jeung data anu ayeuna sok beda sabab jelema teh pan aya nu maot aya nu ngalahirkeun kadang-kadang pan aya kasus nu maot ke bagian bantuan berarti ieu teh data teh kurang akurat nu matak sok salaku aparatur negara kudu mineng datangan RW RT lain kampanye wungkul datang ke RT teh ya leres sabab sabenerna lamun rek jujur-jujuran mah nu boga rakyat teh pamerintahan handap lurah RW RT eta nu boga rakyat mah sabab manehna deukeun jeung rakyat kadang-kadang sarua budak komo RT mah nyeun KTP ngalibatkeun RT nyeun kartu keluarga ngalibatkeun RT aya nu pasya RT deui aya nu kamalingan RT deui Nu main aya selot. nu dibegal RT deui aya nu reuneuh ku RT lain Usaha tah. ku reuneuh mah ku salaki ya tuh aya nu nyerahkeun bagian RT deui nu mata ka kaula salaku raja mengpeung boga kakawasaan pikir ngangkat harkat derajat pejabat anu dihandapkan kabeh ke pejabat teh sanajan RT naon anu ngabedakeun cok dari harapan pangeran mah kabeh rakyat dangding papat sarua jabatan anu ngawilah-wilah teh hareupeun pangeran mah eueuh nu ditingali kabersihan hate anu ngawujudna pembaktian jeung pengabdian di jalan karidoan mantena buat teuing mulyakeun RT jeung tibatan presiden anu korupsi Leres. ya leres tuh hareupeun pangeran mah nu mata kaula mengpeung boga kakawasaan aing boga program kahareupna insentif RT atawa gaji RT ditaikeun 3 kali lipat wae Amin. RT ngacung. Ayo tuh. nah nu surat dijamin dulurna RT da Nah YouTube ya tuh. komo hansip mah hansip Aduh. kadang-kadang hansip ku urang sok diheureuyan kadang-kadang hansip dideleu ku sabelah mata padahal lamun nyokot kana kepentingan umum keamanan hiji daerah hiji lingkungan eta teh kadang-kadang hansip teh garda terdepan pikeun keamanan Leres pisan. ya leres nu mata kaji hansip teh taekeun supaya naon supaya barudak ora anu nganggur daek hayang jadi hansip Cung. sok nu ningali kolot bae. kana hansip lolobana aki-aki Loba pisan. lolobana teh karolot kumaha mun aya bangsa Panitia. aya kabejakeun ayeuna hansip disiksa ku bangsa Eleh. ya di mana ngabeuring bangsa teh moal kaberi jeung aki-aki jeung ungap jeung bengek bangsa teh geus loba deui
Sebutin Jadi, mah ya. gede. Aduh. Tuh, jadi jelas namun di pikiran lawan pekerjaan pikir nyaeta ningkatkeun Itu mah live itu mah tuh. pagawean Itu ningkatkeun atau memberantas pengangguran lihat teh itu loba. live. Asa daek urang Itu teh. salaku pemegang kekuasaan salaku pemegang keputusan nyata supaya maslahat itu Kena betul terebe ya geus ulah maksakeun. rumata tingkatkeun rasa loyalitas kebangsaan urang tingkatkeun rasa solidaritas urang komo nyaah ka negara sabab naon urang ulah hayang wae dibere ku negara tapi naon urang mere ka negara Nah, eta. ya lurus Lurus pisan. tak kaulah rek nanyakeun ka anjeun duaan perkawis naon nepi ka mana rasa loyalitas kebangsaan anu laksana mah lamun ya malamun lamun naon lamun aya negara batur ngahina ka negara urang rek kumaha Oh, drone yang live ya? Anu pegang. wah Nah ini nih. lamun aya negara batur ngahina ka negara urang rek kumaha tinakan aja Gusti Prabu upami aya negara batur ngahina ka negara urang kaulah pakapang payuna di hari bebeakan kaulah topati siwaraga nyawa prepar kepentingan negara di bangsa Kang payuna abdi Gusti Di kopian heula. goyang getih abdi teh lah wani-wani jeung paehna abdi ieu urusan negara jeung bangsa aya ngahina wa patos-patos salira sasauran kitu upami teu aya pucuk tigira naon kasangkukan salira nyeros kitu Putri Ayu. memang kaya negara nu geus kahina ka negara urang ka negara urang aya tah wartoskeun negara mana Gusti ka disi abdi wartoskeun ka disi abdi menyeka sukadana da abdi baheula jaga hirup teh abdi Keur ieu lah mungkin terus sabaraha. pasrakeun ka disi abdi ieu si Kubang Mulia manggeus kaubek we Hai. wana saraya komo Aduh, wartoskeun barudak di sim abdi ti Cipancur dikeluarkeun adaw. Bade naon? sok negara mana geus wani-wani ngahina ka negara urang negara mana Gusti memang aya negara mana wartoskeun Gusti babad habis ku kaulah umat Adaw. hayo negara mana negara tetangga komo negara tetangga mah Naon? belah mana negara naon anu geus ngahina ka negara urang ngaran nyaeta negara Amartapura negara Amarta Marta. negara Amarta Gusti bener edan sia urang ajar utang pati berat pati hutang bilang bangsat negara Amarta serang sekalian Gusti Prabu Gaskeun. jadi Kang urang serang negara Amarta insyaallah Ya kalah mundur. Kalam. kali lerek panghareup Nyumput. lerek mah bobodak Cipancur Gandeleng barudak negara eta Alah. mana barudak Sukadana teh Aya ye. Aya, Pangharep. siap. barudak teh sarageung Gusti Iya. mana jiga nu gigis ku negara Amarta nah negara Amarta teh punten Gusti hapunten Aya Gatot Gaca luar biasa negara Amarta teh jalago unggul dan tenan teh. aya si Bima can anakna Bima Gatot Kaca eta Naon tah? Gatot Kaca teh otot kawat balung besi tulang wajah Alah. kulitna geseng Alah. si Gatot Kaca mah buukna ge paku 7 Arah. ya Tebus. korongna ge paku payung Alah.
lamun kiih batu maka luar cikiih ari Gatot Kaca oli rem wah jijerih teh kitu bikeun ka Gatot Kaca lah aya jauh rempetkeun duana si Bima di Gatot Kaca jagohkeun ka aing kabeh sesorokon jadi ngahina kumaha ieu Pasan useri nambah tadi shooting digabungkan kan. Hari negara Amarta teh satahun sakali sok ngayakeun hajat. Nya lah. Hajat, leres. Ari hajat teh disebut hajat samrat. Hajat samrat bener. Tah. Tiap negara kabeh diundang. Jadi tamu agung, tamu kehormatan. Malahan sekaligus nyata jadi pengakuan tiap-tiap negara ku negara Amarta. Leres. Tah tahun ayeuna timimiti negara Amarta ngayakeun rencana nyata rek ngayakeun hajat samrat nepi ka beres hajatna ka aing tong boro